di akhirat timbang amal andai kata ka neraka moal panas lantaran geus aya kulhu ge Haji Pendi misalnya ka neraka didatangan ku ahli-ahli neraka Haji kok bisa aya di dieu sih Bang Haji mah pan keurina sok ngaji bae kok bisa di neraka lu ngomong lah emang dosa-dosa naon lah guys ngaran-ngaran ka neraka berarti loba aing dosa tapi pokoknya Bang Haji kadeulna biasa bae nah iyalah kehebatan aing aduh aing teh sia mah rarengek kitu sia mah beungeut geus kadeuleum beungeut berarti Mang Haji rahasia naon di dunia baheula aing maca kulhu 200.000 mentak aing mah alhamdulillah ye sanajan di neraka teu panas